Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu sareng simkuring mangenang bayo. Hayu urang ngadongeng denya. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari. Wilujeng ngabandungan prung. Gancangna carita memeh tabuh sawelas. Pirumsiah geus beberes dadasar daganganana. Dibantuan keduaan atupikeun si Kudir jeung si Tarman mah maranehanna teh bisa lalajo kalawan Jongjon. Terus beres lah Kang. Ari si Bibi geus siap dagang mah ayeuna mah urang teh laluasa bisa ka itu tuh rada kaharep kadeket papanggungan lah karena jelas lalajona Kang. Si Kudir harita teh ngajakan ka si Tarman. Enya atuh mengpengcan pagagelak ku jalema atuh. Hayu angka itu. Bi kuring mareka itu wae lalajona ngadeketan papanggungan atuh. Anya ujang juga itu keun we da geus bareres Jongjon ayeuna mah. Hasok eka itu mah. Koloyong si Tarman jeung si Kudir teh leumpang muru ngadeketan papanggungan. Ari si Jelug mah harita teh di kulungan we deket wawarungan si Birumsiah. Bari diparaban ku si Bibi. Kira-kira wanci pecat sawat bener we acara teh bakal dimimitian. Teu cara kamari acara teh diselang ku hiburan anu sejena. Ari kiwari mah langsung we kana acara pokok. Tunu lalajo teh geus ngaliwud beuki rame malahan mah beuki loba. Para pamilon geus ngajeng-jereng di tempat nu geus disayogikeun. Tekung sila Nyi Arum salaku panata acara. Geus naik deui we ka luhur papanggungan. Atuh kiwari mah dibaturan ku saurang lalaki. Anu sarua baturna mangrupakeun panata acara. Anu taya lian ti Mang Encos. Eta panata acara teh si Mang Encos teh di lembur Cihonye. Manehna harita kapeto maturan Nyi Arum sabab Mang Encos teh geus kasohor cenah salaku panata acara anu aya di lembur Cihonye. Sampurasun wilujeng tepang sareng simkuring Arum anu kiwari disarenganku simkuring muhun Encos anu tos moal bideuk deui. Wilujeng. Nyamuhun. Alhamdulillah Kang, urang ayeuna tiasa nyarengan deui dina acara di Kadipaten Salaka nyaeta acara hiburan ngadu hayam anu diayakeun ku Adipati Suryalaga. Syumuhun acara ngadu hayam teh ieu teh mangrupakeun acara nu diayakeun ku Kangjeng Adipati Suryalaga. Enya Kang mangrupakeun acara adu hayam. Leres sanes ngadu bagong. Tah ku kituna ku kieuna simkuring sareng Nyi Arum nyaeta anu geulis ka wanti-wanti anu endah kabina-bina. Teuing. Alah, ni geulis nih aduh. Acara ngadu hayam teh bade dikawitan bae. Mangga ka para pamilon supados sajaga diri. Oge anu langkung ti payud makamajeng nyaeta si Jabrik kagungan Adipati Bayah. Bade mayuran si Panggal kagungan Juragan Seta. Waktu sinarang tempat nyanggakeun supados ainggalna naik ka pakalangan. Ger atuh nu lalajo teh surak. Manusia ke sorana teh mani kadeng ngaguru diselang ku nu kalepro. Jeung ting saruit sagala rupa eta panonton teh bungaheun acara teh geus dimimitian. Gajeng Adipati Bayah geus naik ka luhur pakalangan. Kitu deui Juragan Seta sasena keur nuturkeun ti tukang atuh geus aya di luhur pakalangan mah. Kiwari mah hayam teh geus pada-pada disiapkeun. Ayeuna urang duaan bakal munggaran ngadukeun hayam. Sok
Hayang nyaho lah. Nah hayam didinya nu bakal unggul atau hayam kuring. Kan ulah kaduhung we. Lamun si Jabrik hayam kuring anu unggul. Cek eta Adipati Bayah. Ulah ka ujub. Sabab si Kolecer ge lain hayam sambarangan. Matak dilandih si Panggal. Atawa si Kolecer nya sabah hayam teh bisa muter. Matak ngajadikeun musuhna teh lieur euy. Buktikeun ayeuna mah. Najan bisa muter kawas Panggal, kawas Kolecer, tetep bakal keok si Jabrik mah. Sabab sakali katuri kabeunangan ku si Is. Tang tuh musuhna si Jabrik teh bakal ngusek paeh. Hayolah, ulang adukeun we ayeuna mah. Jag atuh hayam teh geus pada dia jagkeun. Malah kiwari mah geus silih pencrong. Buku bulu beheungna teh geus sarentang, tapi can wakana rajang kawas nu keur silih ukur tahapan pangarti. Masing-masing silih teu leuman nepi ka mana cenah kemampuan musuhna teh. Tapi teu lila kituna teh. Harita si Jabrik mah miheulaan rajang. Jelat. Gapruk galaprak. Sihna anu ngandung warangan teh atawa peurah oray anu mati geus dipetakeun rek niih ka eta si Panggal. Tapi eta hayam teh teu wani ngadeuketan awakna si Jabrik, malahan ngecelat ngejat. Geus kitu eta si Panggal teh kalah ka muter awakna teh muteran awak si Jabrik. Puguh we atuh. Panarajang si Jabrik teh teu labas, teu keuna kana sasaran, da musuhna kaburu lumpat bari jeng muteran awakna. Atuh kapaksa si Jabrik oge manehna teh muterkeun badana. Merhatikeun ka si Panggal, beuki lila teh lumpatna teh beuki tarik. Terus we muter. Atuh si Jabrik teh hararese ke rajang teh. Malah mah kalah kalieur karasa sirahna teh cenah. Mun jelema mah pusing. Barang si Jabrik manehna teh ngeureunkeun awakna anu milu muter sabab karasa lieu. Si Panggal teh manehna narajang ti tukang, gabruk, jeprot, jebrot. Di bongohan ti tukang bujur si Jabrik teh dipintih tolonjong. Si Jabrik teh nolonjong ngoloyong ka hareup. Keur mah karasa keneh sirahna anu lieur. Dari balas milu muter tapi ka sosolontodan. Meh-mehan wae nyuksuk jeung karasa bujurna teh seul. Ari si Panggal mah ningali musuhna kabeunangan teh malah manepi ka nyolontot rek nyuksuk. Eta si Panggal teh teu waka nyusul tepus ku panarjang susulan. Manehna waspada inggih si Jabrik teh males naraja. Cenah rek ningali heula we situasi. Nah musuhna teh masih keneh kuat, masih mampu neruskeun tarung. Tapi katingali si Jabrik teh gentak malikeun awakna. Tetela bener masih keneh jaring khas. Kuruna gigi deug, miceun ka lieur. Ari geus ngarasa teu pati lieur mah manehna nyebrut deui narajang. Gapruk garapak. Nakar tenagana gerakana cepet. Ulah nepi ka eleh cepet cenah ku si Panggal. Ulah nepikeun ka muter deui. Tapi oro kaya si Panggal ge geus waspada ti anggalna. Ningali si Jabrik narajang geuwat ngagajleng ka tukang. Bari embung padeukeut. Manehna leuwih milih tarung jarak jauh. Atuh si Jabrik teh keheuleun ningali musuhna cara tarungna saperti kitu mah. Baretak. Manehna maksudna merek ngaberik awak si Panggal anu ujelang-ajelang bari lumpat sok muter. Sok ulmu muteran kukurilingan. Tapi harita teh si Jabrik teh kaceledi bae. Sabab tetela eta si Panggal teh kinter pisan. Ari ditarajang mamanehna ribut ngagajeleng bari lumpat ngurilingan awak si Jabrik. Puguh we atuh si Jabrik teh karasa lieureun deui sirahna teh. Biasa ngubeng cenah. Lila-lila mah reg we cicing katingali ti corona lok-lokan mendireng hapranjung. Sabot keur kitu hiuk jebrot. Jebrot jelebet. Pintihan tajongan ceker si Panggal keuna deui we kana bujurna eta si Jabrik.
Oge awak bagian gigir nyata jangjangna pedang di binti nepikeun ka nyolonton seloyong kebru namru nepikeun ka ngarampel. Tuh tinggali sia. Si Jabrik namru euy. Mana cenah anu garang jeung mati teh euy. Nu boga siih anu hebat. Hartina sia. Kurang ajar. Hei Jabrik, tongerakeun dewek sia. Hudang, kocoran si Pangga euy. Motong diberi ampun deuleu. Tapi si Jabrik teh cicing we teu malirek. Kawas anu keur ngarasakeun ka nyeri. Katingali awakna teh ngudupru. Mung cengkat-cengkat acan. Tapi ari panonna mah terus merhatikeun ka si Pangga. Teuing geus sanggup neruskeun tarung. Teuing kumaha eta si Jabrik teh. Atuh si Panggal mah manehna mikir, nah musuhna teh cenah geus boboleh geus eleh teter jajaten atawa keur nyieun rancana. Si Panggal teh terus we mikir mun cara jelema mah, tapi can waka ari teruskeun deui narajang mah. Pok atuh juragan si eta teh cacarita. Sia teu deui kudang-udang acan tuh si Jabrik teh euy. Mana kitu ge geus boboleh eleh lah. Hei, Panggal. Montong cicing bae sia teh ha. Tong diberi ampun lah. Hasok siih tah. Paragatkeun jawana teh. Beheungna. Tiir ku sia. Atawa turih euy. Diparentah ku nudunganna kitu teh. Si Jabrik teh nurut. Da tadi nama moal kana rajang diwe cenah rek merhatikeun lakayaan. Eta si Jabrik. Tapi kiwari manehna ngagajrang deui ngadeukeutan awak si Jabrik. Memehna rajang manehna muteran di awak si Jabrik. Anu dipiharap si Jabrik sangkan lieureun di sirahna. Tapi si Jabrik teh kalah ka cicing we. Panonna teh manehna teu merhatikeun ka si Panggal, pura-pura pasrah we kawas geus teu walakaya. Atuh ningali si Jabrik kawas geus teu walakaya masih Panggal teh ngeunaan muteran awak eta si Jabrik. Manehna teh langsung narajang we. Ngan bae lain ti tukang kiwari mah rek dihareup we cenah dah. Musuhna ge geus moawanieun kukumaha geus teu moal bisa kukumaha. Keteyap si Panggal teh ngadeukeutan awak si Jabrik. Satu tasna jarakna geus rada deukeut. Geus pareup-hareup. Anu diincar ternyata huluna si Jabrik. Eta si Panggal teh rek mentakeun siihna. Dipaehan we sakaligus cenah. Tapi mitra kaum dangu memeh si Panggal ngelakukeun tindakanana di luar dugaan. Teteh lapola si Jabrik teh anu cicing bae kawas teu walakaya teh ukur siasat. Barang si Panggal geus deukeut bari jeung rek narajang. Tapi pikeun takrip helaan ku si Jabrik anu ngadadak cengkat. Gerakanna teh cepet nakar. Geus kitu mah miheulaan narajang ku jurus pamungkas namun cara jago silat mah. Bari nakar tanaga anu sapinuhna. Gerapak gapruk. Jebrot, set. Si Jabrik teh nurih kana dada si Panggal. Sok sanajan harita teri keradit ribut di kaki dihiwarekeun. Tapi harita teh si Jabrik teh keuna sanajan teu nepikeun ka jero oge. Tapi balukar na mitra kaum dangu si Panggal teh ngadadak ngarasakeun ka nyeri. Sabab eta si ina teh kapan ngandung peurah warangan atawa racun. Anu geus nyaliara kana awak eta si Panggal. Karasa awakna teh jadi kaku jeung beku darahna teh. Jalan darah jadi teu normal. Tekung musila mah si Panggal teh ngalumpur gebru namru. Bari kekerejetan ngaleupaskeun nyawa. Puguh we keur juragan seta mah teu nyangka hayamna teh geus unggul. Tapi nah cenah hadadak eleh. Kitu deui Adipati Bayah. Atos sang si Jabrik teh bisaan kituna teh cenah ukur pura-pura pikeun ngalehkeun musuh anu hese ditarajang.
Eta si Jabrik teh boga siasat anu jitu pikeun ngelehkeun musuhna. Hahaha. Hidup Jabrik. Tetela maneh memang pinter euy. Tadi mah dewek teh geus ngalenyap ieu hate euy. Sabab maneh teh tetela. Tadi mah geus teu walakaya. Tapi nah jadi unggul. Hahaha. Hebat euy. Atuh ningali kitu mah eta juragan seta maukur colohok we asa can percaya kana kanyataan. Tapi akhirna mah sadar tetela hayamna teh geus eleh jajaten. Nepikeun ka paehna. Kitu deui dula lajo eueuh anu teu gogodeg tetela cenah si Jabrik teh teu disangka. Katinggalin mah geus eleh, tapi bisa malikeun kaayaan malahan menjadi unggul dina eta patarungan. Lain euy. Eta si Jabrik teh pura-pura kawas anu geus teu untupan tadi mah euy. Teu walakaya lah, tapi eta euy edas siasatna teh jitu euy. Kur pura-pura we kitu tah. Duh, hebat pokona mah. Lah, licik euy kitu mah. Licik pokona mah. Seksa sia ngomong licik, hanteu sia teh licik, eta mah siasat. Meunang dina tarung mah euy. Geus euy. Pokona mah sarua licikna euy teh si Pangga jeung si Jabrik teh euy. Pada sok nengapungohan narajangna teh tah si Pangga mah. Lamun si Jabrik sok pura-pura. Gawena teh nipu musuhna lah. Hayam licik, geus euy cari lah. Sarua hayam licik potong sok didukung lah. Tembal baturna harita teh. Atuh dikitukeun wajar rempe. Kiwari di luhur panggung teh Nyi Arum jeung Mang Encos teh geus cacarita di be. Alah, aduh, rame tetela nembe tarung teh nya. Aduh, Nyai. Muhun Kang. Tetela anu tos eleh teh tiasa malik unggul. Tah rupina kitu ari dina patarungan mah teu tiasa diduga, Kang. Kawargi sadaya anu tos kanyakseni yen tetela anu sah anu pikeun unggul nurutkeun gerang pangajen teh nyaeta alias juri nyaeta si Jabrik anu unggul. Ku kituna ayeuna mah urang lajengkeun kana patarungan hayam anu sajengna nyaeta hayamna Den Omay anu nelah si Gajah bade mayunan hayamna Den Mardali anu nelah si Jangjang Edan. Mangga supados majeng ka pakalangan. Geus kitu mah pamilon teh duanana cara rangkat. Manehna rek maju ka pakalangan. Sabada terepi ka pakalangan, pok Den Omay teh carita. Ayolah, ayeuna urang ngadukeun. Hayam saha nu bakal unggul antara urang? Yalah yok lah. Hayam dewek oge mah make sieun euy lah. Sok urasakeun euy. Atuh ari geus kitu mah. Gapruk hayam teh diadukeun, ceprot. Silih bintih silih si Gajah anu harita awakna gede. Mane ngagegag maneh teh ngawahan di be. Pada silih taraja. Tuluy geus kitu mah nyuruntul deui bae. Tapi si Jangjang Edan teh anu bieu kungsi bentrok adu tanaga manehna ngarasa yen tanaga musuhna teh rosa pisan. Teu kituna teu wani ngadu kakuatan tapi ngandalkeun kacepetan gerakna. Katingali si Jangjang Edan teh jangjangna mani ngacerepepeng siap-siap rek ngabinti. Barang si Gajah nyuruntul di piheulaan di tarajang, yuk ceprot gerapa. Manehna bisa ngasupkeun panarajang, tapi si Gajah teh teu rengrot-rengrot awakna tagen we. Kawas nu teu ngarasa nyeri, nya ari peureus-peureus wae maka rasaeun. Tapi teu pati pangaruh. Ngarasa musuhna kuat si Jangjang Edan teh ayeuna mah waspada. Manehna satekah polah neangan kelemahan musuh. Nunggu kesempatan anu hade pikeun ngasupkeun deui panarajangna. Keur si Gajah mah manehna teh gede hate
Sabtu tela musuh nate kawas bingungeun alatan panarajang nate pangaruh ka dirina. Malah kiwari si gajah anu ngarangseg majuna rajang. Dengeulan cekerna anu ngandung tanaga anu rosa teh. Sok sanajan gerakanna teh teu pati cepet, tapi bobotna teh memang luar biasa eta we. Barang parengkeun kana dada si Jangjang Edan. Eta hayam teh nepi ngabangkieun mundur ka tukang cirek-cek. Dadana karasa eungap jeung nyeri, tapi gendak manehna mancuhkeun di tangtunganana. Jangjangna ngajar bebeng dewe rek malesna raja. Cerelat. Bener we ngagarapak. Gapruk ceprot, ceprot. Jangjangna pilih kentik ngencak atuh ngacebrod kana awak jeung hulu si gajah. Tapi si gajah teh kosa dibe. Manehna matagen mibana daya tahan anu kuat. Antukna masih Jangjang Edan ukur katingali we lok-lokan di corona. Alatan capek jeung leuseuh tenagana teh. Gerakanna ge ngurangan kacepetanana. Atuh eta hal teh dipake kesempatan ku si gajah. Bikin manehna mah hiji kesempatan bisa ngasupkeun panarajang. Nah, atuh ari ceprot, ceprot. Cekereken cakatuh si gajah teh keuna pisan kana hulu si Jangjang Edan. Balu karena eta hayam teh nepikeun ka ngabangkieun ngerubuh maring lemah. Geus teu bisa neruskeun di tarungna. Geus kao lamun dina tinju mah. Atuh harita ribut Mang Encos teh ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alah, tetela anu unggul teh nyaeta si gajah sabab ieu musuhna nyaeta si Jangjang Edanan teu mampu pikeun hudang. Ku kituna anu unggul dina ieu patarungan anya eta si gajah. Ger atuh lajo teh surak. Hidup gajah euy, hidup. Anya si badak enyum unggul ieu unggul. Oh nya euy, hanas di ngaranan we si Jangjang Edan. Biye euy, biye kalakan namru. Nya euy lah. Aing si Jangjang Edan hanas dicekelan jadi weleh. Jeung deui gara-gara nya ka si Jangjang Edan. Boa-boa aing teh bakal kabawa Edan euy. Da kumaha sia teh? Beut pisah ka bawa Edan. Maneh mah teu nyaho. Bieu aing tes ditolak ku awewe euy lah. Mangkaning meni geulis, aduh. Mang lebarkeun aing mah ditampik atuh da siapa jodogan bieu teh lah. Daya tentu salahna mah ka ngedukung si Jangjang Edan. Aing teh jadi Edan, kaedanan duh. Leutik ku hanteu. Nya manggeus we atuh lah euy. Untung nu bapikir sia teh. Si teh bisa Edan beneran deh lah. Mending itu tuh lalajo itu. Da atuh maneh mah ulah ngundang-undang we bikang geura lah. Lalajo mah lalajo. Hate arita Mang Encos teh maneh nanggeus sacarita deui. Ka pamilon salajengna mangga supados ka majeng ka payun. Muhun. Kanggo pamilon anu satalajengna nyaeta Adipati Suradipraja anu bade mayunan babahlung nyaeta antara si Belut sareng si Yoko. Sumohun mangga supados saengana majeng ka pakalangan. Mangga gamparan enggak geura majeng sieun. Itu panata acara parantos nyaur. Cik Aki Lompet harita teh cacarita ditujukeun ka dununganana nyaeta Adipati Suradipraja. Nya Mang. Kula bakal kaharep nah kira-kira si Belut bakal unggul. Aki kudu bisa ngabantu kula. Sing tenang. Pokona mah hayam salira bakal unggul. Si Belut mah moal dugi ka eleh. Sok sanajan si Yoko mibanda pamatuk anu ampuh. Anu seukeut gawas pamatuk heulang bae. Tapi moal teurak ari ka si Belut mah. Nya Ki, ari kitu mah kula deg-deg. Mudah-mudahan we atuh si Belut unggul. Ya,
kula rek maju ka pakalangan ki. Ya mangga sieun mangga. Atuh ari geus kitu mah harita Adipati Surya Dipraja teh maju lempang ka pakalangan. Di luhur pepanggungan merupakeun pakalangan teh babahlung mah geus aya. Geus nungguan bae. Atuh ari geus deukeut mah harita teh canglacat. Adipati Surya Dipraja teh naik ka luhur panggung bari mamawa si belut. Aya. Oh, geus siap atuh. Ayo tuh, ayeuna ulah adu ke. Hayam oi sioko. Geus teu sabar. Ceuk eta babahlung. Hayu koh. Ngan ulah kaduhung. Lamun sioko bakal kojor ku si belut. Haya. Sioko anu pasti unggul. Tuan jangan sombong dulu. Sioko. Urang adukeun ayeuna mah. Kerecakeun tah. Hayam teh. Cag atuh si belut teh kiwari mah geus dilepaskeun. Haya, siapa tako? Atuh, geus kitu mah sarua sioko oge dilepaskeun ke babahlung jeleng. Sioko ge sarua dilepaskeun. Nya atuh geus dilepaskeun teh langsung nyuruntul. Gapruk. Narajang miheulaan. Tapi harita si belut mah cicing we manehna teh nganti datangna panarajang nu akhir nama tenggelan eta si Yoko teh. Kitu deh pamatukna anu rek macok. Ku si belut mah teu disingkahan. Tapi tagen bae nu akhir nama atuh keuna pisan kana sasaran. Tapi matak aneh pikeun babahlung. Ari cek ijiran mah moal teu tobros. Awakna eta si belut teh atawa ngajengkang ku tenggelan cekerna eta si Yoko. Tapi kacele sabab harita teh tenggelan jeung pacokana teh nyolerat. Solerat. Meh-mehan we si Yoko teh nepikeun ka ti soledat labuh. Sabab teu keuna kana sasaranana kaburu leureun. Tapi harita si babahlung teh terus cacarita. Haya. Lah bisa henteu nepikeun ka keula. Ulah erek mundur. Ayo Yoko, ayo serang deui. Ceuk eta si babahlung. Gajleng. Harita manehna ngagajleng ngagarapa ka luhur. Si Yoko teh rek narajang dibe ngagunakeun pamatukna anu seukeut kawas heulang. Nu dimaksud mah rek nobroskeun huruna eta si belut. Tapi si belut mah harita manehna teh tenang be. Sabab ku bingung geus kasaksian. Yen teh lah musuhna teh teu mampu pikeun ngasupkeun panarajangna sangka nembus kakuatan anu aya dina dirina si belut. Jurelat kalayang. Awakna nyirorot kacau. Sorelat. Keburu areta teh. Si Yoko nepikeun ka namru labuh kabawa ku tenagana sorangan. Sabab harita pamatukna teh teu bisa nembus kana huluna si belut. Bisa kasaksian ku babah sabat tingali hayam kula anu unggul ceuk harita teh. Adipati Surya Dipraja manehna geus gede hate. Sahabat teh telah si belut teh mibanda kahebatan anu luar biasa. Kekuatan anu aya dina awakna anu ngajadikeun awakna leur teu bisa ketembus ku si Yoko. Hayam tuan bukan hayam sembarangan. Tapi tuan jangan serang dulu. Si Yoko belum kalah. Ayo si Yoko teruskeun tarung. Ulah nepikeun ka eleh. Cek si babahlung harita teh. Manehna carita ka hayam sangkan ulah putus asa pikeun neruskeun deui tarungna. Kiwari mah si Yoko manehna ngatur renghapan heula napasna sabakara asa capeun. Sababaraha kali manehna masupkeun panarajang anu ambuh tapi teu bisa nembus kakuatan anu ngalapis kana awakna si belut anu leur kawas belut bae. Sabalikna si belut mah manehna can waka ngasupkeun panarajang kawas anu hayang mentes nepikeun ka mana kamampuan si Yoko anu geus kasohor mibanda kakuatan dina pamatukna. Malahan masih belut teh kongkorongok we salse. Atuh si Yoko manehna ge kiwari mah teu gagabah dina narajang.
manehna kawas musirkeun kakuatan dina pamatukna. Belesat, geus kitu mah manehna tengah belesat. Kiwari mah pamatukna dikombinasikeun jeung bintihan jeung si Ihan. Hiuk ceprot ya bro gapak. Koleset, awakna ngoleset leur. Gabru. Nyuk suruk kana lemah. Atuh si belut mah harita teh manehna kawas nyeung sirikeun ningali musuhna nepikeun ka nyuk suruk teh. Hasok belut. Ayeuna mah tarajang euy, montong dicicingkeun kitu. Ceuk eta Adipati Suradipraja. Si belut teh kawas anu nurut. Cerelat harita teh. Manehna teh ngasupkeun panarajang. Ceprot. Nepikeun ka ngagorentel atuh. Eta si Yoko teh gorentel. Awak teh gorentelan gerapak, gajleng. Karasa. Awak teh asa ringsek satulangsan di asa pararotong. Katingali ti corona elok-elokan. Haya. Ayo maju deui. Ulah make nepikeun ka ele. Ceuk si babah lu ngarita teh manehna mimiti hatena teh. Leutik hate. Sabda teh katingali hayamna teh geus katingali kabeunangan. Mending oge nyerah. Geus we ngaku eleh lah babah. Hayam kula nunggul. Haya. Ajan nepi ka pae. Hayam oy taya bayana. Heug atuh kitu mah hayo. Kojoran tah si Yoko teh. Belut. Cek eta Adipati Suradipraja marentah ka si belut. Gajleng, cerelat gerapak. Si belut harita teh manehna nyusul tepus. Bayakeun panarajang gerakana mungguh jabat. Atuh si Yoko sok sanajan manehna mibanda kacepetan gerak. Tapi teu bisa nuturkeun kacepetan gerak eta si belut. Tetela si belut teh kanyahoan. Yen manehna teu mibanda kacepetan gerak anu leuwih cepat badan si Yoko. Nu akhirna mah panarajangna teh keuna dibei kana sasaran. Yuk ceprot, galaprak ceprot. Si Ihna harita teh beunang pisan kana ti koro. Eta si Yoko. Kitu deui bintihanan ngajebrod kana awakna eta si Yoko. Atuh nu akhirna mah si Yoko teh ngajengkang ka tukang bari. Ti koro teh geus katiire ku si belut. Keok gerapak. Karajat. Si Yoko teh tetela nepikeun ka paehna eleh jajatena ku si belut. Haya. Aduh, hayam euy kalah. Yoko, kamu kalah. Cek eta si babah manehna teh bari ngagabrug hayamna. Manehna ngarasa kaduhung. Sawa hayamna teh nepikeun ka eleh, malahan nepikeun ka paeh. Ka itu geura bawa. Babah, hayam kula anu unggul. Cek eta Adipati Suradipraja manehna teh. Bunga sabab si belut teh geus unggul dina eta patarungan. Mitra waktos na parantos teh nyekapan dinya. Cagala urang tuna dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mah pamit. Tong hilap di like, di komen, oge di subscribe mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.